Bismillahirrahmanirrahim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji fil agsali anu tetep ieu pasal buat mertelakeun pirang-pirang adus almasnunati anu disunatkeun ieu agsal. Wal iktisalatu sareng ari pirang-pirang gawe adus almasnunatu anu disunatkeun itu igtisal eta kasirotun anu seueur almadkuru ari anu dicaritakeun minahatina itu kasiro huna di dieu eta sab'ata asaro 17 guslan tina arah-arah adus bitakdimisin kalawan ngaheulakeun sin alal muwahhadati manderikeun harap anu make cecek hiji wasa'adkuru sareng tereh nyaritakeun kami ziyadatan kana nambahan ala dzalika kana itu sab'ata asar. Al awalu ari anu kahijina minasab ata asarotina 17 eta guslul jum'ati adus dina poe Jumat liman pikeun jalma yuridu anu ngamaksud itu man huduroha kana hadir kana itu Jumat wa ilam tajib sanajan teu wajib alaihi ka ieu jalma naon al Jumat tu Jumatan li hadisin karana hadis ida jaa ahadukum lapad ida jaa di mana-mana datang saha ahadukum salah saeja aranjeun kabeh al jumuati kana Jumat falyagtasil mangka kudu adus ieu ahad wali khobari Baihaqi sareng karana hadisna Imam Baihaqi bisanadin sohihin kalawan sanad anu soheh man ari saha bae jalma eta ata samang-samangsa datang ieu man al jumu'ata kana Jumatan minar rijali ti pirang-pirang lalaki wanisa sareng pirang-pirang istri palyagtasil mangka kudu adus ieu man waman sareng ari saha bae jalma eta lam yati samang-samangsa teu datang ieu man ha kana itu Jum'ah falaisa mangka henteu aya alaihi ka ieu man naon syai'un perkara waruwiya sareng diriwayatkeun naon guslul jumuati ari adus dina poe Jumat eta wajibun anu wajib ala kulli muhtalimin eta wajibun anu wajib ala kulli muhtalimin kasaban-saban jalma anu ngimpi jima ay mutaakidun tegesna ditaukidan wa soropa sareng mengkolkeun hada kana ieu kaul anil wujubi tina wajib naon khobarun hadis man ari sahabai jalma eta tawadoa samang-samang sawudu ieu man yaumal jumuati dina poe Jumat pabima mangka sabab ieu sunat wa nikmat sareng alus kacida ari Jumat eta anu di alam wa man sareng ari sahabai jalma eta igeta salah samang-samang saadus ieu man fal guslu mangka ari adus eta afdalul leuwih utama rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis Turmudi Imam Turmudi wa hasana sareng ngaluskeun itu Imam Turmudi hukana itu hadis wa waktuhu sareng ari waktuna itu guslu eta minal fajri tetep timimiti bijil fajar as-shodiqi anu bener itu fajri li anna ahbaro karana sanyana pirang-pirang hadis eta alaqot cumantel itu ahbaru kana itu guslu bil yaumi kana poe kaqauli sallallahu alaihi wasallam man ari sabae jalma eta iktasala samang-samang saadus ieu man yaumal jumuati dina poe Jumat summa roha tuluy init ieu man fi saatil ula dina waktu anu kahiji al hadisa kudu nuluykeun anjeun kana hadis wa taqribuhu sareng ari deuketna itu guslu min dihabihi tina initna itu man wa takribuhu sareng ari deuketna itu guslu min dihabihi tina initna itu man ilal jumati kana Jumatan eta afdalu leuwih utama li anau karna sanyana itu takrib eta ablagu leuwih bilagah fil maksudi dina anu dimaksud min tifair roihati tina nyepi keunana ambe ka al karihati anu dipikangewa itu roihah walau ta'arodot sareng lamun malawana non al guslu adus watabekiru sareng init isuk-isuk pamuroatul gusli mangka ari ngaraksa kana adus eta aula leuwih utama li annahu karana sanyana itu guslu eta mukhtalipun anu diihtilafkeun itu guslu pi wujubihi dina wajibna itu guslu
wala yubtilu sareng teu batal naon guslul Jumati adus dina poe Jumat bil hadasi ku sabab hadas, wala bil jinabati sareng teu batal ku sabab junub payag tasilu mangka adus ieu man, wayukrohu sareng dimakruhkeun naon tarkuhu ninggalkeun itu guslu bila udrin kalawan teu aya udur, alal asohi netepan kaul anu soheh, wasani sareng ari anu kaduana wasalisu sareng katiluna eta guslul idaeni adus dina lebaran dua al-fitri tegesna Idul Fitri wal Adha sareng Idul Adha, likuli ahadin pikeun saban-saban sahiji wa illam yahdur sanajan teu hadir itu kulun as-sholata kana salat li anahu karana saenyana itu Id eta yaumu zinatin poenan giginingan fal guslu mangka ari adus eta lahu tetep karena itu Id, bihila fil Jum'ati kalawan perbeda Jumat wayadhulu sareng kaasup non waktu guslihima waktu adusna itu idaen binisbil laili kalawan tengah peuting wa ingkana sanajan kabuktosan non al mustahabu anu disunatkeun eta fa'lahu tetep migawena itu guslu badal fajri dina sabada bijil fajar, li anna ahlas sawadi karena sanyana ahli Irak eta yubakiruna sok init isuk-isuk itu sawad ilaihima kana itu idaen min kurohum ti kampungna itu sawad, falau lam yakpi mangka lamun teu cukup naon al guslu adus lahuma kana itu idaen qoblal fajri dina samemeh bijil pajar lasako mangka masakat alaihim ka itu sawad, naon dalika itu guslu pauliko tuluy dicantelkeun itu waktu binis pisani kana setengah anu kadua likur lebihi karena deketna itu nispusani minal yaumi tina poe kama sapertikeun perkara kila dicaritakeun itu ma fi adanil fajri dina adan pajar, fi adanil fajri dina adan pajar dina nalika adan bijil pajar, warobi usareng ari anu kaopatna eta guslu sholatil istisqoi adu sholat istisqo inda khuruji dina nalika kaluar laha kana itu istisqo, wal khomisu sareng ari anu kalima na eta guslu sholatil khusupi adu sholat khusub bil khoi kalawan make kho al mu'jamati anu dicecekan hiji lil komari halna tetep pikeun samagaha bulan, wasadi susareng ari anu kagenepna eta guslu sholatil khusupi adu sholat khusub bil kapi kalawan make kapli samsi halna tetep pikeun samagaha panon poe, watahsisul khusupi sareng ari nangtukeunana lapad khusub bil komari pikeun samagaha bulan wal khusupi sareng nangtukeunana lapad khusub bisamsi pikeun samagaha panon poe, eta huwa ari itu tahsis eta al absohu leuwih pasehat kama sapertikeun perkara pisohahi anu tetep itu madina kitab as-sohah, wa hukia sareng dihikayatkeun naon aksuhu sabalikna itu tahsis, wakila sareng dicaritakeun naon al kusupu ari lapad kusub bil kapi kalawan make kap eta awaluhu tetep dina kawitanana itu tagoyur pihima dina itu komar sareng asamsu, wal khusupu sareng ari khusub eta akhiruhu tetep dina akhirna itu tagoyur, wakila sareng dicaritakeun naon goeru dalika salianti itu awaluhu, wasabi'u sareng ari anu katujuhna eta al guslu adus min goslil mayiti karena ngadusan mayit, sawaun sarua bae akana naha kabuktosan sa al mayitu mayitna eta musliman jalma anu Islam amla atawa lain, wasawaun sareng sarua bae akana naha kabuktosan saha al gosilu anu adus eta tohiron anu suci amla atawa henteu kahaidin sapertikeun anu haid, liqauli sallallahu alaihi wasallam man ari sabae jalma eta gosala samang-samang sangadusan ieu man mayitan ka mayit
paliyak tasil mangka kudu adus ieu eman. Waman sareng ari sabae jalma eta hamala samang-samang samawa ieu eman huka itu mayit paliyat tawaddo mangka kudu wudu ieu eman. Rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Turmudi Imam Turmudi. Wa hasana sareng ngaluskeun ieu Imam Turmudi hukana itu hadis. Wa inna malam yajib sareng pastina henteu wajib ieu guslu liqauli sallallahu alaihi wasallam laisa ente eta alaikum misti karanjeun kabeh pigos li mayitikum dina ngadusan mayit aranjeun kabeh naon guslun adus ida gosal tumu di mana-mana ngadusan aranjeun kabeh huka itu mayit. Rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis sa al hakimu hakim. Wa yusanu sareng disunnatkeun naon al wudu min masihi karena nyabakna itu mayit. Wa saminu wallahu alam bisawab.